Gusti urang sarere Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad janganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibamarkeuna di Makkah wangi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunan 500 syariosna 70 panambihna sareng sahiji kunjulna Siti Aminah nisaur waktas babarna kancatur ningal cahya meningampur di bunyina hurung mancur babar taya kokotoran orok lirkeningnya pitan socalir kening lipatan serta harum sesemitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa syaitan kabeh pada karuksakan Nabi uswah 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan yuswana 8 bulan geus caketan sasahuran yuswana 10 bulan jasa mempapanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku mangguman parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami keur 4 tahun yuswana dibersihkan manahna Nabi dibelah dadana malaikat numangahna Jibril kaluar rencana Mikail jananganana musikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dadakan Kanjeng Nabi gancang dirapatkeun deui serta teu raos nyeri dicap ku khatamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah
Kanjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun yakin, eyang namunih kabatin. Sabada wafat eyangna, Nabi dirawat muana, Abi Thalib kakasihna, saderek tegas ramana. Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam, sok nyandak barang dagangan, didinya teh pajang pisan. Kaca turji eta negeri, loba pandita Yahudi, serta pandita Nasrani, nu tepangjang Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran, ieu jalma moal nyalahan, pinabieun akhir zaman, Taurat Injil geus ngibaran. Sifat Nabi panganggesan, aya di anjeunna pisan, haritana loba nu iman, kana bingangkeun panutan. Lami-lami Kanjeng Nabi, disambat ku hiji istri, dagang kaunggal nagari, kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah, putra Khuwailid katelah, nupang benghar Nabi Mekah, kanabi kalangkungnya Siti Khadijah masrahan, kanabi barang dagangan, Maisarah nu ngarencangan, kanabi purahnya rengan. Kacarias Maisarah teh, loba pamendakna aneh, ciciren Nabi nu soleh, mata ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam, mega boda sok mayungan, jeung aya cap kanabian, dina sadirana pisan. Pamendak Siti Khadijah, cocok pisan jeung Maisarah, akhirna Siti Khadijah, kanabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi, salawe tahun kawarti, ngadak-ngadak sugih mufti, tapi tambah saati. Karesepna Kanjeng Nabi, ka Gusti Allah ngabakti, di Gunung Hira ngaranti, ibadahna saban wangi. Didinya jol kasumpingan, Jibril nurun
Quran kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutusku Allah pasti nyebarkan agama Gusti anu iman panghalana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kali nunonoman anu panghalana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa deret nisan jeung ari jalma banian anu panghalana iman Sayyidina Bilal kalerasan anu jadi tukang azan ari lolobana pisan kana biteh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan para sahabat kungsi ngalih ka negeri Habasyi nu tebih di dinya anjeunna linggih kira kemimpi nu sasih samulih sahabat ti Habasyi kacarios kanjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci wana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi Yuswana kalimapuluh tahunna geus pupu Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng Siti Aisyah ummul mukminin katelah tidinya kersa pangeran maparin kamuliaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur kanjeng Nabi teh disaur dipapangku malaikat nyandak muraqanu kasabat lempang latih cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis dengan golami antawis kujal mahan tetatawis kersana Gusti nuwatis di Baitul Maqdis terasna naik tangga kancana Mi'raj
Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman, anjana kuduna tepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban salat lima giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihamna, jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman mi'rajna Nabi panutan, yuswana teh kalerasan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkan barang Nabi nyarioskan, mi'raj lain dimuliakan, anggur padanya serikan. Pada hasud ngakalakan, tidinya Allah ngersakan, Kanjeng Nabi dialihkan, ka Madinah disirnakan. Persahabat pirang-pirang nunggu melani nu iyang, minungani sewang-sewang henteu pisan sumoreang. Tambah kamuliaan Nabi di Madinah asal sepi, jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah jumenengna, agama Islam cahyana gumebyar ka mana-mana. Negeri Mekah diperangan, akhirna kaboyong pisan. Nabi tambah kemuliaan, yakin lain jijienan. Aris wa Kanjeng Nabi 63 pasti, maqamna di jero negeri Madinah negara suci. Putrana Kanjeng Nabi aya 4 anu istri, Siti Zainab nu kahiji, Roqayyah nu hiji deui, Ummi Kulthum katiluna, Siti Fatimah bungsuna, Ari putra nu cikalna, Sidna Qasim kakasihna. Sidna Abdullah rayina, Ibrahim nu katiluna, eta nu genep putrana, Siti Khadijah ibuna. Sidna Ibrahim ibuna,
tuturunan anak putra pamagat kabeh pupus keraranit kene nu istri carogenate para sahabat nu soleh Siti Zainab carogena Abul As jananana Siti Ruqayyah carogena Sidna Uthman mimitina Siti Ruqayyah hilang anjana turun karanjang Ummi Kulsum putri lenjang ditikah gentos nu hilang caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah bakawamallahu wajgah anu kamasyhur kendadah hari putu kanjeng Nabi hari putu kanjeng Nabi dalapan pamagat istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Zainab kawarti ari Sidna Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamagatna Sidna Hasan kakasihna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna Ummi Kulsum nu istrina Sidna Umar nikahna Siti Zainab kaduana nurut unggal ning wartosna urang kudu cinta hati keturunan kanjeng Nabi koma ulah goreng hati sumawon lahiri dengki hari mungguh kanjeng Nabi nyahna langkung timisti ka umatna jalan istri leuwih disepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawona ka budak yatim pada sebelah kupaparin kadaharan jeung pisanin akuan ka orang kampung calik satata ngariung karaangku jeung adihung sanajan ka urang gunung kanu nyandang kasusagan gering jeung kapapatenan malayar sarta ngobaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustika ninjalmi sajagat mo mendak deui
gersaning pangeran lain sengit diminyakan keringat padanan dean diparake sesengitan sakitulah dimulyana taya pisan agungna angkat pungkuran sohbatna kalangkung handap asarna anggon kersan lumayan najan nugas ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikurangan betah dina kamiskinan lain sebab kekagungan mahajabai ngirangan ngarah karidoan Tuhan pirang-pirang mu'jizatna tawis kanabian lana Quran nomor hijina mu'jizat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna disiram tilas abdasna ngadadak loba buahna serta hirup satuluina domba nu bagang kuruna serta nalepet susuna diusap ku panangana ngadadak juh susuna dina hiji waktos deui sohbat kekirangan cai teras bae kanjeng Nabi mundut cai anu kari caingan saketel pisan taya deui anu dian Nabi neuleukeun panangan dumadak tuluy manceran cainan cerlobat pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup ku jalma rebuan kacatur hiji badawi ngalojaka kanjeng Nabi nitah nyaur tangkal kai sinang ngomong cara jalmi tuluy tangkal teh disaur haritaku kanjeng Rasul tangkal datang lagu lusur akarna teh digugusur ngadeheus ka kanjeng Nabi uluk salam cara jalmi sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi badeui kantun heran ningal eta kaanegan tuluy bae asup Islam kana bingangkeun panutan saliyana loba deui mujizat
satnatan jannati wincik hiji-hiji kernulis nama al-mahi. Hey Allah nu sifat Rahman abdi sadayana iman teu aya deui pangeran lianti anjeunna pisan nu ngadamal bumi alam eueuh saeusina pisan nu wajib diibadahan taya anunya samian sareng abdi iman deui ka Sidna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miulang sadaya jalmi nu sifat kapercayaan bijaksana turbudiman bener unggal sasauran najan saur kahereyan ngajembarkan Kanjeng Nabi teh ka jalma sadunya kabeh dawuh pangeran nu sahih nu wajib diturutna teh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna eta teu aya bedana duh Gusti junjunan abdi Sidna Muhammad Habibi pambisa niranampi kanuhina diri abdi abdi umat